Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampikan abdi, nama abdi Gani Saputra Ozi. Abdi bade manca carita pondok anu judulna Anugerah Tina Kahadian. Ya. Dini hijab peting anu cang bulan. Di hiji lembur retik di wewengkon Garut. Hirup saurang budak ngono ngaran Danda. Anjeunna kosohor di lemburna minangka budak anu rajin tur hade budi. Unggal poe sageus balik sakola dadan sok mantuan kolotna di sawah atawa nganggon domba di pasir. Hiji dinten nalika dadan keur ngangon domba di pasir. Ajeunna ningali hiji manuk anu endan kalayan bulu-bulu warna-warni nu ngangurip lap dina cahaya ponon poe. Manuk eta katambon julka dina jangjana teu bisa hiber. Dadan ngarasa iba anjeunna ngadeuketan manuk eta kalayan ati-ati sarta nganjanakna ika imah pikeun dirawat. Di imah dadan ngurus manuk eta kalayan asih anjeunna ngalanyepan jangjang manuk anu lukas sarta masihan dahareun unggal poe. Sabaraha minggu manuk eta geus cager sarta bisa hiber deui. Sanajan kitu, manuk eta milih tetep cicing di imah dadan. Hiji peting, manuk eta ngadadak nyarita ka dadan. Hatur nuhun parantos ngurus abdi. Kuring sanes manuk biasa. Tapi hiji makhluk anu tiasa ngabulkeun hiji kahayang anjeun. Sebutkeun naon anu anjeun pihayong. Kuring bakal ngabulkeunana. Dadan rauras tur teu percaya kana naon anu didadangkeunana. Tapi saatos manuk eta ngulang deui ngomongna. Dadan mutuskeun pikeun nyebutkeun kahayangna. Anjeunna nyarios. Abdi hoyong lembur, abdi janten subur. Semasyarakatna sejahtera sareng teu aya deui kemiskinan. Manuk eta ngangguk serta nyarios. Kahayang anjeun mulya, isuk-isuk baliklah ka pasir tempat anjeun mandakeun akuring. Sareng bawa masyarakat lembur anjeun. Di dinya anjeun bakal ngadakeun hiji kejutan. Isukna dadan ngumpulkeun masyarakat lemburna sarta ngajak ngaranjeunna ke pasir eta. Nalika ngaranjeunna dugi ka dinya, aranjeunna ningali hiji sumber cai anu ngocor deras. Manuk eta nyarita, cai ieu teh anugerah pikeun lembur anjeun. Cai ieu bakal nganjantenkeun tanah subur sareng masihan kahirupan anu langkung sae pikeun sadaya. Nah, masyarakat lembur gumbira sareng mimiti nganggunakeun cai eta pikeun ngairi sawah sareng kebon. Sabaraha bulan. Lembur eta janten subur, panen melimpah, sareng masyarakat hirup sejahtera. Dadan janten pahlawan di lemburna. Sareng manuk eta janten simbol kehirupan anyar pikeun aranjeunna. Di harita dadan sareng masyarakat lemburna diajar yen ngahadean sareng tulung tinulung bakal masihan balikan anu sae. Manuk eta ngaleungit tapi kenangan sareng pelajaran anu dipikeunana tetep hirup dina hate masyarakat lembur eta. Carita ieu ngingetkeun urang yen kahadean anu dipasikeun ke sasama. Sanajan ka makhluk leutik sekalipun. Bakal masihan balikan anu luar biasa. Dadan kalayan hati anu tulus. Parantos
ngebuktikeun yen kahadian tiasa ngarobah dunya sabudeureun urang janten langkung sae. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.